Dua poe jadi hiji. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Diawali dengan meuli kupat tahu kacang da bapana hayang cenah soalna lapar balik gawe peuting. Nya enggeus langsung lanjut ka warung, ieu teh ka warung sayur teh ngarek meuli naon nu aya we pokona mah tong poho jajan cilok da ngaliwat ka beneran. Balik ti warung teh langsung muekeun popoyan anu kamari ieu teh poho teu kapoekeun Besti, teu karasa joge jam 1 deui eta teh waktuna abi ngajar ka madrasah. Tapi ningali di luar teh hujan jeung budak teh mun ditinggalkeun. Kumaha deui atuh nya da hujan, tapi alhamdulillah geuning daekeun jeung bapana. Oh heueuh Besti, abi teh nyieun risol poho teu karikot. Baelah mun yang tutorial mah babari searching da loba. Ieu teh nyieun risol mayo, mun mayona hayang loba bisa da soalna urang nu nyieunna. Begitu Besti. Ieu teh tinggal dilahap wah langsung ngeunah pisan komo haneut keneh. Kaisukana abi teh rek ka Ciwidey jeung babaturan abi teh geus janjian sugan teh bakal hujan, ternyata jadi. Teu loba teuing ngarekam da ieu teh palaur sabarinya kelan budak tingali Besti, alhamdulillah geus tepi deui we di Ciwidey teh. Geuning tiris pisan nya. Tah ieu Besti abi teh. Ieu budak abi pasti ngilu atuh. Tong poho popotoan yang video estetik walaupun repot ku budak. Alhamdulillah geus beres we ditutup dengan cuanki.